harta geus dibeakeun ku Gusti Allah, anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik, tinggal kula doang. Awak geus euleut, tulang geus kadeuleut. Atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak. Bayangkeun coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun nyana dakwah datang ka 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul. 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ka umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50. Coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun. Ditinggal mata Kangjeng Nabi Yunus, dakwah kakarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah. Bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut. Antara jana ninggalkeun kaum cak Gusti Allah kunaon haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah. Daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh. Yunus, urusan aing cak Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae. Tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh, dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi. Urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae. Urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, datang ka Kangjeng Nabi Isa, datang ka Kangjeng Nabi urang, wabeh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia. Lain haju nyeun proposal. Teu ieu mah geus, ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal, ieu mah dibarengan ku Syaithanir Rajim. Ti baheula deuleu Quran, ngisahkeun berbagai nabi. Nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia gas moal luhur agama moal luhur setiga-tiga can moal bae ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia lepaskeun tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kayak dihareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh kenu bakal dihareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh. Asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula. Rame jasa mangkana. Ya Allah, Kangjeng Nabi, ieu sakedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna? Begitu dakwah terus nyana ngajakan, nyana ibadah, nyana ngadoa. Digoda ku setan, terus bae nyana mah salat. Lah, cak setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge. Sakitu husuna ge nya mah hayang dunia tamah kos kitu ya Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur tamah neuk kumpul-kumpul dunia dibuktikan ku Gusti Allah dunianya na dibeleum kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah cak setan tamah dakwahna ge tamah hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tamah sararehat tamah tetep bae nya mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh dihareupeun nya kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya 4 dakwah terus Kangjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah cak setan teh mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere panyakit ku Gusti Allah ateu borok kabeh sakujur awak bam harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kangjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kangjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan Kangjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan
masih kena dunia sama kos kitu mah ulah Nabi Ayub kesik nu aya bae kesik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bolak-balik kadinya bolak-balik geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kangjeng Nabi Ayub Kak Bu, harta geus dibeakeun ku Gusti Allah, anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang. Awak geus euleuh, tulang geus kadeuleut. Atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak. Kumaha eta Kangjeng Nabi Ayub? Indit sia rahmat. Indit ulah ti aing masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh lain deuk dakwah kos kitu mah edek ulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji bae Allah jangan teu jaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajen kuku mah ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kangjeng Nabi hiji mangsa Kangjeng Nabi keluar ternyata si Abu Bakar aya di luar ger papanasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa. Sabaraha poe mah? Kula mah geus 2 poe. Kula geus sapoe cenah sampai sapenting teh dahar. Kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teh dahar. Terus cak Kangjeng Nabi aya naon maneh? Ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sampai sapenting. Ente Abu Bakar geus 2 poe 2 penting. Kula geus 3 poe 3 penting. Masyaallah dongeng teh dongeng kos gitu ayo urang siap bae dakwah perang panghareupna pedang pangseuketna wah gimbir atuh hujanana musuh kuari mah kiai teh dongengna lain kos gitu lain ente ngajukeun nya geus turun jan kitu kan buat kan geus turun jan wah turun geus sauti anu motong sial jasa tapi kuari keur nyieun deui kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta keneh kan lah geus we hiji-hiji ke musola batur los dongeng teh kos kari itu nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba di Cisoka loba di Sepatan luang dua brang geus pokona moah di Cikupa loba nu eueuh teh di Pasar Kemis henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggalin dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air beres teh mah dakwah kos kitu mah moal pikeun silih omongkeun kiai nu karitu suuzonna gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ka pemerintah suuzon gede jasa coba ge deuleukeun cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya eta teh bakal suuzon gede jasa ka kiai-kiai anu kos kitu teh ekstrim nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngomongkeun kiai anu apik bakal lain cak kula mah nyampaikeun doang teu percaya deuleu Ihya buku hese cenah macana mebes ya sok ngomong-ngomong atuh bacaan Ihya na sapotong-sapotong nu ngeunah-ngeunahna doang tah ieu tapi teh kos karita ieu Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleu ke situasina jeung kondisina nah ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk wali teh ngangon kiai teh ngangon tah ieu ngangon bebek besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu dikit besi aya anu endek ka belah dieu ka keja bebek teh digiring-giring pangitik lagi kudu dua bebekna lempeng nyana ngaboros aduh tinggal bebek bae nyeuleuh goy ai aing di hus-hus aing sia mah apal cak
bebek geus aya deuk mapal bae, mapal berjamaah. Teu bareres, Masya Allah. Kiai da ge mapal atuh deuk kumaha. Deuk kumaha ngaping makhlukna. Pan ieu teh makhluk, jang ulah sok ngridit, bukunyanana kredit. Deuk kumaha coba ieu. Sing hade nya ulah sok kegemes teuing ye kana duit-duit teh ulah nyanana nyeun proposal. Deuk ngaping kumaha ka makhluk da bobolokot nyanana. Mal bisa tong pangitik tinggal pangitik. Engkena diomek ku bebek mana pangitik? Mana pangitik? Mana ayo aing pangitik ya. Mal beres lantaran nyanana bobolokot. Tuh da mazarwa jeung ditahan tahajud nyanana kerek bae. Diintip ku jelema sieun ditahan tahajud bae diintip bae. Teh hudang bae. Heh sia. Ka aing sia nita tahajud gitu. Siapa kerek bae? Jatuh menitah-nitah. Aduh bener mah bener kan mal beres kajian gue kumat. Coba kos kolot nggak ulah-ulah nonton TV. Ya siap nonton TV baik ke anakna. Bukunya anak ke nonton TV kia nonton TV bawa enak. Sakanak aja aing tanya anak ieu nu puyeng. Je abah tak ulah ieu. Sia kunaon? Dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon? Aing mah kolot. Mal beres. Jakeur ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik, pasono-sono, parapih-rapih. Silih doakeun, lain silih dedeskeun, lain silih omongkeun baheula mah sebab naon? Dibeungkeut ku agama Islam ngaranna, di jero Islam dibeungkeut ku tujuan. Tujuanana hiji ngagungkeun Gusti Allah. Silakan dek di mana bae, di pemerintah tah, di organisasi tah, di partai tah, di tani tah, di dagang teh, hiji tujuanana. Dibeungkeut ku agama, dibeungkeut ku tujuan. Allah moal aya naon. Asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae moal beres. Agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanana geus lain. Sieu mah tujuanna hayang kedudukan, sieu mah tujuanna hayang dunia. Agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese. Mantap hese eta. Nah, Muhammad wa zakir bihi. Elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat. Supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana. Laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung. Didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat. Akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka, di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi. Eueuh nu bakal ngurusan nulungan, eueuh nu bakal nyapaatan, nu bakal ngaropea. Moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah, nu musyrik ka Gusti Allah, saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea. Moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah. Bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka.